Bismillahirrahmanirrahim. Tata krama barang tuang. Nomor kalima nama kedah ngajagi karena kebersihan. Di antarana sebelum makan teh cuci tangan. Osok cuci tangan sebelum makan. Nah, sabab ayah hadis goslul kapaini qoblato ami yunpil pakro, yang artinya ngumbah dua panangan pigelangan, iya maksudna naon teh kapayan didampal panangan duanya samemeh tuang eta teh matak ngaleungitkeun kana pakir. Tuh jadi lamun alim jadi jalma pakir memeh tuang teh cuci tangan heula. Nomor 5 wabak dahu yunpil lamama, lamun cuci tangan sesudah makan eta matak ngaleungitkeun penyakit gelo. Jadi lamun mau jadi jelema gelo sok sabada tuang teh cuci tangan. Jadi sebelum makan cuci tangan, sesudah makan juga cuci tangan. Genep tata krama tuang teh kedah tuang ku panangan katuhu. Sabab ayah hadis liyakul ahadukum biyaminih, kudu dahar salah sahiji aranjeun ku leungeun katuhu. Waliyasrob biyaminih, nginum ogen ku leungeun katuhu. Waliyahud biyaminih, lamun nyanak barang ogen ku leungeun katuhu. Intina tehnya wal yu'ti biyaminih, lamun barang pasihan ogen ku panangan belah katuhu. Genep tah 7 kedah ngaos bismillah sareng ngadua memeh tuang teh. Jadi sebelum tuang teh baca heula naon bismillah tuluy ngadua. Sabab aya hadis ida akala ahadukum falyadhkuri smallahi alaih, di mana-mana salah sahiji aranjeun rek dahar sok sebutkeun jenengan Allah kana eta dahareun. Nyata ku nyebutkeun bismillah teh ya, nyebutkeun jenengan Allah teh. Fa inasiya fi awalihi falyakul bismillah awalahu wa akhirahu. Upami hilap alah cek de al teh tadi ek dahar teh poho teh bismillah heula, maka aoskeun bismillahi awalahu wa akhirahu. Naon cenah lamun hilap teh maca bismillah heula memeh tuang teh bismillahi awalahu wa akhirahu, yang artinya dengan menyebut nama Allah mimitina jeung tungtungna. Dina mimitina jeung dina tungtungna, nya mimiti dahar jeung tungtung dahar ieu. 8 teu kenging ditiupan tuangeun teh sareng leueuteun teh. Sabab matak ngaleungitkeun kana berkah. Sakumaha dawuhan Nabi dina hadis annafhu fit ta'am yudhibul barakah, yang artinya niupan dahareun atawa niupan inuman eta teh matak ngaleungitkeun barokah. 9 teu kenging ngaleueut bari ditotor sareng dina wadah anu beulah. Ditotor terang ditotor. Teu kenging. Wadahan heula. Atawa dina wadah anu beulah teu kenging eta teh. Nyam lain haram maksudna mah. Janten teu aya tata krama. Nah,